Rosidi. Sastrawan anu geus ngahasilkeun ratusan karya ngahirupan panuntang dina yuswa 82 tahun tidak di RS Tidun Magelang Tabu 22.30 WIB Rebo 29 Juli 2020. Salila hirupna lalaki anu lahir di Jatiwangi, Jawa Barat 21 Januari 1928 geus meunang rupa-rupa pengajian sastra diantarana Hadiah Sastra Nasional, pikeun puisi jeung pikeun prosa jeung hadiah seni ti Pemerintah RI 1993. Sababaraha judul karya fenomenalna diantarana Ketemu di Jalan, Pesta, Sebuah Rumah untuk Hari Tua, jeung Sunda Nesman. Henteungan eta anjeunna oge mampi penghargaan Hemenke Buwana 1X 2008 pikeun segala rupa kontribusi anu positif pikeun masyarakat Indonesia dina widang sastra sareng budaya. Lalaki anu teu tamat SMA oge menang gelar dokter honoris causa HC program studi budaya Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Unpad. Eta sababaraha karya Adjie Rosidi, hatur nuhun.